Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagja pamirsa tepangdangu deui sareng Mamang dina dongeng-dongeng Sunda urang mataan carpon ti majalah Mangle nya. Mudah-mudahan tiasa ngahibur ka palawargi pamirsa sadayana. Judulna Kukupu karangan Ria Triana. Mangga kaparayun sadayana. Kukupu hideung pulas koneng teh geus sababaraha poe betah di imah mamah. Euteup dina hordeng kalan-kalan hibar kalitu ka dieu di sabudeureun imah. Cenah ceklot baheula mah ulah diusir cirining rek datang anu nyemah. Ah semasaha geurentes teh. Lanceuk anu dipeuntas ge geus sanduk-sanduk pare sakola. Barudak nu ayeuna mah moal bisa datang pajaripuh ku pagawean. Kapaksa kuring anu ngelehan balik ka lembur sejang ngurus mamah anu geus lila gering parna. Nan Hadi biar nelpon ka bibi cenah minggu hareup reka lemurna di Ciamis bari nyimpang ka dieu. Kapan ayeuna teh Hadi teh di Bandung cicingna? Bimarni jol tina pantau dapur hari weus-weus nepikeun beja ka kuring. Kang Hadi tembal kuring asa teu percaya. Aya rasa anu nyaliara sabot ngandalkeun ngaran anu disebut. Nya Hadi nelpon ka bibi mani salila-lila pajar teh sono cenah rek ulin ka dieu silaturahmi bari utamana mah rek beberes perhitungan hutang jeung Mamang. Basa keur manehna dagang di dieu baheula teh geuninganan. Oh, tembal kuring pondok. Bimarni laju nyaritakeun kaayaan Hadi ayeuna. Pajar teh ayeuna mah geus sukses, inyana nikah ka urang Bandung. Jadi guru cenah kuring ukur ungeuk terus ngumbar lamunan ka mangsa ka tukang. Mangsa masih keneh dipihukum ku Kang Hadi. Lalaki satia anu teu boleh sabar yang hareupan sikap kuring. Nya katida sabarna kuring anu teu bisa narima kana takdir ti Gusti Allah anu Maha Suci. Kuring anu keukeuh menta pepegatan. Tos gilig salira teh bari pepegatan sareng akang. Ceuk Kang Hadi nyarita kituna teh bari yang calik dina kursi tamu anu geus butut. Hiji-hijina parabot anu aya di rohangan tamu imah kontrakan kuring harita. Kantenan we atuh Kang, ti kapur gegepan abdi mah tos hoyong papira. Yeuh Kang tinggal geura babaturanani di lembur ieu. Kabeh geus baruga turunan. Nu geus boga 2, nu geus boga 3. Malah mah aya nu geus nyakolakeun ka SMP sagala. Abdi teh hoyong Kang siga batur. Jeung li akang teh mani teu tiasa usaha. Sapopoe ngarukur ngalauk we ka walungan. Sakali-kalieun mah meureun sok dagang. Kitu ge ari payu bari dimodalan ku Mang Rahmat. Memang kuring sorangan ge era nani teh Kang. Walon kuring tegeuk. Hapunten akangnya teu tiasa masihan turunan. Teu tiasa nyugemakeun kanu janten bojo. Kang Hadi nyarita ngeluk tunggul sidik aya nu ngeclak tina juru socana ngan gentak disusut. Narah ari disebut lalaki epes meel mah meureun kuring keuk. Narah ari disebut lalaki epes meer mah meureun kuring keukeuh menta pepegatan. Kang Hadi woleh teu sabar jeung hareupan sikap kuring anjeunna usaha banting tulang dagang ka unggal tempat balik ka lembur teh saminggu sakali.
manehna balik ka kontrakan teh mulang dagang. Tapi kuring teu nyampak sumawona kumaula kanu jadi salaki. Kang Hadi ngurus kaperluanana ku sorangan. Ti mimiti nyeuseuh nepi ka masak. Kuring mah remen cicing di imah kolot batan leureujeungan jeung salaki. Komo sabada kuring deukeut jeung Kang Wawan, kabogoh kuring baheula anu harita keur ngaduda. Katresna anu kantos hilang mangkak di karambangan, kuring beuki gilig hayang pepegatan jeung Kang Hadi. Hiji waktu Kang Hadi teh mulang ka kontrakan sakumaha biasa anjeunna ngetrok pantro, lalu ujuk salam. Kuring geuwat muka pantro bari rampang rempeng. "Kang," ceuk kuring bari imut maur. "Aya saha di bumi?" Kang Hadi nanya bangun anu nahan ambek. "Teu aya saha Kang," walon kuring bari ngeluk tungkul. "Ari ieu sendal saha?" Ditepas. "Terus haseup rokok mani mulek. Akang mah ka saumur-umur ge teu ngarokok. Apal aya bau rokok saeutik ge?" Kang Hadi nanya pinuh ku kapanasaran. Kuring teu bisa ngajawab rumah sasalah geus nyidam Rusia. Kang Hadi laju muru ka dapur kasapak pato dapur muka bari katinggal aya anu nyalingker ka pangkeng tuluy lumpat rurusuhan. "Hapunten abdi Kang, abdi rumalos lepat. Anu nembe teh Kang Wawan." Kuring nyarita di barung ramisak. Kuring nyuuh dina lahunan anjeunna. Kang Hadi teu nembal inyana nahan amarah anu rongkah tir gunung anu tatahar pikeun mudalkeun lahar anu kacida panasna. Disemut ayeuna anjeun ku akang ditalak. Ukur sakitu kasauran anjeunna anu panungtung. Aya anu nyeredet kana hate lirik digerihan ku hinis. Sanajan ucapan eta teh anu ku kuring dipiharep salila-lila. Tapi ari ngadenge langsung kitu mah nyangkaruk rasa handeueuh minuhan dada rumasa geus ngaraheutan hate anu jadi salaki. Kuku teh geuning mani betah cicing di sabudeureun imah mineng euteup dina kaca jendela. Kuring sok leleb nenjona ari pareng rineh diuk dina kursi tamu. Kulucu tuh da siga papais imah. Teu karasa geus saminggu kuring di imah mamah. Barudak masih keneh presakola. Jadi rada rineh ngurus mamah anu tos teu walak kaya nandangan setruk tos aya kana taunna. Ngan ayeuna mah kacida parnana nu mata kuring sanuk-sanuk ka salaki rek ngurus mamah di lembur. Salaki ngijinan bari jeung rada jamendud oge. "Nani, itu Hadi teh keur jalan cenah. Kadieuna jeung pamajikanana meninggal muleng teh. Meninggal muleng teh nan, jabang ora keneh. Bibi teh apal ningali tina foto. Terus katingalina teh geus boga budak deui, lalaki umur 5 tahunan. Bimarni sakumaha biasa hari weus-weus nepikeun beja." Kuringan ukur imut aya rasa anu pagaliwota dina jero dada. Bungah rek tepung jeung hiji lalaki anu kungsi minuhan lolongkrang hate. Era ku kalakuan sorangan mangsa hirup babarengan jeung anjeunna. Ngan rasa kasono ka anjeunna leuwih rosa batan rasa anu liana. Duh Gusti, hapunten abdi naha bet ngidam rasa anu henteu samistina. "Oh kitu Bi. Panginten bade ka bumi mamang hungkulnya." "Ih puguhan reka dieu cenah. Hayang sakalian ngalongok ece. Pajar teh mitoha mah teu aya urutna, tetep we jadi kolot. Lir aya anu neunggel kana jantung. Duh Kang, anjeun teh hiji lalaki soleh, bela ka istri sanajan heureut pakeun. Anjeun kanu janten mitoha eta pisan anu teu woleh natrat dina ingetan kuring nepi ka kiwari. Kacida bodona, basa harita kuring ngamomorekeun ka nya teh anjeunna. Hati galecok sorangan. Mah, aya tamu." Budak Bimarni gogorowokan ti buruan nyalukan ka indungna.
Tuh geningnan sigana hadi anu datang teh bibi ka imah heulanya. Bimarni tulus ngaleos ngaliwatan panto tukang ninggalkeun kuring anu ratug jajantung tutunggulan teu puguh nu dirasa. Sabisa-bisa mapalerkeun sagala rasa anu ngancik dina jero dada. Kuring tuluy muru ka kamar mamah, masihan katuangan katut landong sakumaha biasa. Laju nuluykeun hanca beberes tengah imah anu teu waleh pabalatak. Maklum boga budak keur memeujeuhna ngoprek teu daek cicing. Assalamualaikum. Aya nu uluk salam teh hareupeun panto. Kuring geuwat muru ka hareup. Nan, itu aya tamu. Bimarni ngagorowok meni bedas. Waalaikumsalam, mohon sakdap. Tembal kuring. Prai panto dibuka, kasampak ngajanteng hiji lalaki anu kungsi jadi pupu janing ati. Paromana teu robah. Sanajan umurna tangtu geus tincak 40 tahunan leuwih. Samalah katempona asa leuwih ngorabatan umur anu sabenerna. Inyana make calana jean warna bulau dongker. Kameja kotak-kotak warna abu-abu ulah sejo saheab. Leungeun kamejana dilintingkeun semesiku, kacamata hideung dicantelkeun dina saku kamejana. Lelemutan kuring inget ka mangsa ka tukang. Keur Kang Hadi sok nganjang ka imah. Horeng aya keneh hati leutik dina diri kuring. Bet kawano jagigireun Kang Hadi rancunit dicinung nyurup warna jeung kameja anu dianggo ku Kang Hadi. Dirok payus jeung kaluhurna. Pakulitanana koneng umyang atra make jam tangan sakembaran jeung anu dipake ku Kang Hadi. Umurna cigana jauh sahandapeun kuring. Ayah, ari teh bumi saha? Budak lalaki umur 5 salah kenya kuduna teh meureun. Ayah, ari teh bumi saha? Budak lalaki umur 5 tahun nanya ka Kang Hadi. Ngabarubahkeun lamunan kuring anu neuteup anteb ka semah. Ieu teh bumi merencangan ayah. Walon Kang Hadi meuheulaan ngajawab bari tuluy mangku budak. Punten, mangga atuh linggih. Kuring teu kateterusan sawan kuya. Sup semah teh asa ararasup teu loba anu diobrolkeun sumawana ka kuring. Ngareret ge henteu ukur Bimarni anu galetok nyaritakeun kaayaan mamah. Kang Hadi nyelang nepungan mamah ka jero kamar. Teu lila semah teh amitan. Hapunten abdinya. Mah, ieu asa keudi kanggo nami hanalandong. Ceuk Hadi samemeh amitan bari jeung sok masingkeun amplop ka mamah. Duh Kang, geuning terobah. Kecap hapunten teu woleh kaluar tina kekecapan anjeun. Padahal mamah pisan anu kapungkur nitah kuring sangkan papegatan jeung akang. Pajar cenah kuring moal aya pangaboga lamun hirup rerejengan jeung Kang Hadi mah. Komo bari jeung teu boga turunan mah. Kuring nyaksian rada anggang, mamah ukur ungeuk. Salami gaduh panyawa setruk anjeunna teh tos teu tiasa sasauran. Socana beueus netep anteb ka Kang Hadi. Berebeuy cisocana kaluar masahan pipina. Kuring asa kararagok rek ngadeugeutan mamah sieun pajar hayang rerejengan jeung semah. Nan, moal lami saurna bade teras mudik di ka Ciamis bilih ka Bujang Wengi. Kang Hadi nyarita ngawakilan. Salah di wae nya barayanya. Hapunten. Nan, itu malami cenah bade teras mudik di ka Ciamis. Bilih ka Bujang Wengi. Bimarni nyarita ngawakilan semah. Koringan bati ungeuk nyarangkeun anu marulang. Ngan sakocepat tapi ninggalkeun rupa-rupa rasa. Lain meni alus miliknya eta Hadinya. Sukses ayeuna mah mobilna ge meni alus. Tuh geuning diparkir di hareup. Pamajikanna soleh katemong. Keur geulis teh
cenah mah eta teh budak naon cenah budak teh meunang ngukut ti dulurna. Dah hadi mah tos diubar aber ka mamana ge keukeuh teu gaduh wae turunan. Meg aya rasana meragana aja jantung seueul, hate pinuh ka rumasa jadi jelema anu teu bisa narimakeun kana takdir. Lamunan kuring kagaruwahkeun ku suara HP ngirining dina luhur meja, geuwat HP teh diangkat. Katara ngaran anu nelpon dina layar HP, Kang Wawan laju kuring mencet tombol hejo. Nani, rek nepi ka iraha maneh teh di Tasik. Buru balik, bantuan dagang ieu aing capek. Ari kolot diuruskeun aya salaki diantep. Jaba dagang ge teu bebeunangan deui. Ti iseun wae, pusing aing mah. Suara Kang Wawan dina telepon mani bedas, aya nu nyelek dina tikoro. Lalaunan telepon diturunkeun tina ceuli, laju ditangkep ku dua leungeun dina dada. Suara Kang Wawan anu ngagorowok dina HP meh teu dipalire. Hapunten abdi Kang Hadi. Kerentes hate halon ngedalkeun ucap anu teu kungsi kalisankeun ka jinisna. Kukupu anu salila ieu cicing di imah euteup dina gagang panto, laju hiber kaburuan. Kukupu bawa hate anu gudawang kamana wae anjeun hiber. Garentes hate luk tungkul cimata bedah maseuhan pipi. Cagah tamat lain cagahnya dongeng anu kahiji anu judulna Kukupu baraya naon pisan.